Borok kocok stasiun TV, bobodoran orang Sunda. Borok kocok stasiun TV, barudatna orang Sunda. Apa gawe sapopoe, wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV, barudatna tukang usil. Borok kocok, hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Aja teh jadi rek rantau ka kota teh. Jadi tuh kan daripada di dia kemajuan di kebon ini jeung di kebon. Bener aja atuh. Ece, iya kan baik udah teh kita ngarantau ke kota. Bukan we boga jodoh atuh. Ece boga menantu. Ampun. Ari aja tega ninggalkeun emak di dieu sorangan. Esnas anterkeun atuh si Aja ka terminal, da si Aja mah kurung batokeun. Oke, Ece dianterkeun ku Esnos mah. Tapi kan tujuan. Aja pamit heula atunya. Corik atuh mah. Aja beli lebay kecil-kecil kena nauran atuh. Aduh, campur aja. Aduh atuh jago mah dah kencing selama aja. Jar ke mana? Rek ke kota Pin. Ada kakak tarik naon? Rek yang gawe Pin. Pin hampuranya aja bisi boga dosa. Abi ge hambura ka aja sok kajailan. Aduh, Gusti Ai kada tonton nyat anak pecannya anak timpam ya. Bahasa kejalan atuh kumaha? Bos, kunaon eta leungeun malagar kitu siga orai. Iya ulut kemari datang mawadah jeung nyesek pamajikan. Mainnya pemansian ku pamajikan. Gampang nama euy. Sente dibere ke penting. Da marane mah jalan rombol atuh. Mau bisa ngarasakeun. Maneh mun kahayang sok make naon? Bos, di dia mah ku gebog cau. Meuli daging sapi we saparapat, tuluy di liangan. Maneh din. Urang teu pina make bahasa masalah teh tuh bos. Din, ku balasa mah ukur bareuh na we hungkul, kaluar hanteu. Bagus mah bisa wae. Kerasa berhaja. Geus asa sono kasih aja. Mas masuk minta jajan. Minta pangmandiankeun. Minta pangomehankeun. Ya, kumaha doakeun cing sukses ya. Cek, kernaon cek? Iya, orang ngagoreng kenteng. Banyak kenteng digoreng. Oh iya, jangan cemilan si Aja. Maknya cek, si Aja bukan goreng kenteng. Si Ucu mah. Heureui atuh Mang Adoy. Ari Mang Adoy rek naon ka dieu? Iya cek, teh nitah mang menarkeun mesin jet pump. Geus 3 poe ngadat caina teu ngocor. Ieu ge geus 3 poe can mandi. Pantesan meuni bau susukan. Lain bau susukan cuma bau kabel kaduruk ya teh. Nya geus atunya engke geus ece mereskeun kenteng ece ka imah Mang Adoy. Oke lah siap, diantos teh nya. Mangga cek. Nya atuh mangga. Gus, cek setel YouTube Gus lah. Siap, Bos. Kalanya naon? Itu hiburan lah. Ilmu bapak orang Gus, halus naon Gus. Siap, Bos. Tah aya lah Borok Kocok stasiun TV.
Anu anyar film tah The Power Mak-mak bos. Cik tinggal bos. Muter bos. Muter. Maksud aing kalian mana kan muter? Ih HP-na muter. Ya bos, bukan kami kuring muter. Cing ningali bos. Nah, kali. Hai mah loading beak kuotana bos. Balik. Di sana orang fokus dengan duit lah. Siap bos. Siap bos. Baru belajar motor udah mogok. Abo baru belajar motor sudah mogok. Gimana ini? Dasar. Kemana? Cek, aja sini cek. Kela, ayah naon? Tak beneran cek. Baca badai ke mana? Tak reka imah mang adoy, rek ngomekeun jet kan? Kurawa ka mangat tuh cek. Motor aja mogok cek. Kalau bener kan heula. Aja kan segala bisa deh ya. Mogok cek. Iya cek. Tak, didinya Iya, saung tapet mak. Tiban leke cengar rewa sapi. Ai lagi erek mana aduh. Oh, eta cek abi badai kursus kecantikan teh ya. Awak badang, ai kursus kecantikan. Aja badai ke mana? Yang satu erek itu balanya. Ya. Cek atur nuhun ya cek. Aduh, selamat. Aya cek motor jadi hirup deui teh ya. Ya, Omat, kamu sampai ke kota, kamu bawa segala-gala komode narkoba dosa ya. Justru eta nos urang mah ngasaan narkoba. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, mantong aja ya teh, kayak dikutuk saya teh ke rumah mana ya, jadi panci beneran, aduh aing. Maksud saya teh narkoba teh kasih ramas, kopi, bala-bala. Aduh, bisaan ya, tutup termos, ayo aing. Bos, ada mangsa bos. Mana? Sikat. Banci kaleng, sikin angka, lamun mana yang salamat, ada kan ada kantong, aja. Ayo begal, ayo masjid, kabur aja, kemana kabur. Aduh, ada kan? Yuk, Tah, bos, hasil bos. Siga nama aja mah isi nama laptop jeung kulkas. Lain bos paling mesin cuci kita mah. Belas rere, buka. Siap, bos. Nah, bos ya mah. Bos kawan budak. Sukan tah. Tah, lebak udin kumaha. Balik kulit jarian mah kakak tinggalkan orang bijakan kasih emak tapi orang haus. Bu, geser minuman seger. Naon segar teh nya? Iya we nya. Ya bu. Wah, dompet ke mana itu? Bu, terjadi bu ah. Dasar budak es tidur gaduh di namanya.
Mbak, reka mana? Tar ka imang mang adoy. Nah, aja bet balik deui. Aja di begal, Mak. Di begal di mana, Ja? Di parapatan, Mak. Di parapatan. Hayu urang sampeurkeun. Hayu. Mah geus lila tengah babuk jelema. Tapi teh heula, Ja. Emak kudu make heula baju kebangsaan, Iya, Mak. Ja. Iya. Tah, engke mau maker gelut, aja mah ulang nyu cicing lagi tukangnya. Oke, Mak. Oke. Yuk. Bos. Itu si Kilang kan di begal tadi yang berkendai tadi yuk. Oh, bos ini mau dekeng ini bos nih. Ah, lagi mama sampai ke ayo. Ayo tuh bos, ayo. Oh, jadi maneh nu malak budak urang teh? Sok ka dia maju hiji-hiji. Nek maju kabeh. Nih, maju deh. Siap lah. Aduh. Gus, manahan Gus? Siap lah. Naon cek, cuma kenal lapung si Udin. Kelak. Aya naon cek? Tuh, aya awewe geulis di tukang. Aduh. Oh, tadi ya maju cek. Tah, tinggal maneh ketuana nya. Tuh di tukang aya saha tuh. Mau ketipu orang masuk maju ka dieu. Eta di tukang tinggal heula aya saha. Mau ketipu orang masih geus Agus. Eta tinggal heula di tukang. Alusnya maneh tadi di teangannya. Nyeseh can. Asar nih. Terus numpang ares ya. Halo. Rock me, baby.